Lain berat. Posima ieu teh hayang diseureud engang Vespa Anjing. Curiga geus beak sih ieu mah ubarna. Ieu mun beak ubarna ngecaprak sih. Please host. Yah, maneh mah teu galib jeung batur geuning. Yah, batur mah hayang beunghar. Hayang senang hirup. Hayang diseureud engang Vespa sih ieu mah. Parah anjing. Atuh berat, ari hayang beunghar, hayang senang mah geus biasa atuh. Posima hayang nu luar biasa. Maneh nyaho teh sih, kos. Yah. Diseureud engang Vespa. Tong loba-loba teuing. 60 siki we anjir nyeureud ka maneh kabeh. Modar kos. Modar diseureud engang Vespa maksud teh. Ai maneh Ngatong loba teuing atuh hiji we Posima. Masia we. Tapi berat pangalakeun nya ku di dinya nya. Bawa ka imah Kosim ke. Sia mah rek modaran aing meureun. Sia teh kumaha mawa ka imah manehna tuh. Pan beureun aing pas ngala oge geus ditapuk aing di kebon kos. Aing kojor meureunna di kebon. Please atuh berat. Kali ini aja permintaan Kosim dituruti berat. Montong please no aing please mah. Montong anjir. Ku sia we ala ka itu tuh. Di kebon Haji Holil di ditu biasana aya kamari aing ningali segede helm tah. Eta sayang engang Vespa. Edan ku sia sakalian anjing, modar we. Pusing kada si ieu anjing. Sia mah kos empat teh meuni beak ku tiluan sia mah. Nah aku tiluan. Ya aku si Aceng ku maneh jeung bibi aing. Aing mah geus teu kabagean si ieu mah. Anjing. Aya wae ya siluman Bang Bara.